Hah, bingung nih. Hari terbalik deh ke Haji Doi. Ingat kasih Siti. Hah, nyer pokoknya nama ya. Coba rek nanyakeun dicek si Akang bahwa almarhum Abah bogaeun duit Haji Doi. Nah, apa saya mah kudu inget deh Haji Doi. Hah, Siti. Nyer ya Kang. Siti. Jamban di mana ih? Jamban. Apa jadi dulu? Mantap. Long bukan malah. Emang di lautan. Aji, I'm coming. Let's go. Pengen coba berem di lah mau aya patek mah boga tani sa 10 meter na coba awak meriang di lah dua tenggo di lah ya ieu motor dia awak meriang di ingat kasih Siti. Ada kenangan Siti, betul. Assalamualaikum, ya ahli kubur. Aduh, kunaon saya pujar genep. Apa tau gua haji menyaing saha sia teh. Lain eta kunaon eta? Sia ku pates-pates na. Tarang nyai. Mun saya tajam. Goblok. Goblok malah kabayokan aing nya aing teh keur gering. Saya di mana atuh? Arek Haji Doi. Nah, ayo we ka Doi lah teh. Ek naon gerah? Pan kabareun ngabejaan euy ka urang cenah bapak urang boga duit Haji Doi. Bener teh teh euy. Biar diuk pada diuk ngobrolna ya. Masalah duit mah aing resep ya. Ya, Ngomongkeun masalah duit mah ya resep ya aing ya. capek aing teh. Beda ya masalah ngomong duit mah share was ya. Duit tahun itu ya. Baheula abah almarhum. Urang teh nyaho cenah eta teh urang abah urang teh boga duit di Haji Doi. Haji duit teh. Heeh. Baraha cenah.
Tah Haji Doi aja geblek dasar. Barapoe ngenong didinya, bebejah henteu ngomong henteu. Hanya ngomong Haji Doi papa sih emang gimana gitu. Aduh bener ya teh. Jadi manehna suruput salindung teh ningenan. Kalau mun lain teh inget kasih Siti geus moal balik deui da. Siti aduh ngeat. Deku Haji Doi ke mau dibikeun si Siti mah. Soalnya kembang desa eta mah. Coba aku keke. Sugan boga. Teu dek maksudna dek manteu maksudna mau dibikeun ku Haji Doi mah. Aduh, Siti. Ngear pokoknya nama jauh-jauh tika da meteng ka pasir reugit. Ieu lain-lain masalah duit teh kumaha ye? Ek dibantuan ku dek. Heueuh lah ke anteur. Ayo. Heuh. Aing asal 50% lah. Nah, gampang lah 50% mah yang penting beres. Berat eta euy. Aing masalah duit jeung duit. Ayo jeung aing hayu antar yuk. Wah, sekali kena duit cager. Duit kan lain. Oh, gampang lah duit itu dibere. 0,5% mah. Ih, murah gua ada Haji Doi aina. Haji Doi. Ya. Baheula. Kurang di ganong. Berumah mereka kering. Main ganong lah. Wah, boy. Jika onta. Enggak. Truk atuh da aing mah. Bukan dosa naon atuh teh. Assalamualaikum. Nah, gedeng-gedeng, tak naon? Biasa. Laguan. Aduh, menang durian untuk dia asup deui bangunan mah. Sek, hang duit. Bener sek mereka aing. Dibere lah. Yang penting bantuannya Awas ngebohong. supaya kasih Siti ngear ya. Udah dibantuan. Tenang lah. Oh, awas. Assalamualaikum. Pak Haji. Ngear. Waalaikumsalam. Pak Haji tamu. Sugan jamal kadi ieu deui mangkruk. Aduh, Ji. Lah, Banyak aja mau kadi ieu deui maneh. aduh, Bah. Aya obrolkeun we ka Abah lah. Ngobrolkeun naon teh dari was. Ah, kewe Bah lah. Oh kajolan mah. Nomai balik ah. Naon? Yes. Sekalian ngobrol. Mu. Giliran duit baik. Awak kudu riak. Ngear pokoknya mah. Oh kajolan. Bah. Man ngadaresakeun we mangkruk. Bah. Geus jalan. Galak Abah efek vaksin juga Bah. Mereka balik ke sawah nganteran dibelaan papanasan. Aduh. Kunaon balik? Bah, hampura Bah. Kurang teh ngeras kasih brebo. Bebe ya heula tuh molek balik teh. Bah, hampura Bah, aduh. Eta teu ieu pisan Bah. Udah teh diharapkan menit teu balik deui ka dieu aya lantang jelebar kana beungeut. Bah, nah hampura nya banyak. Aduh, inget kasih brebo ada cen para Bah datang kali itu dijual Bang. Dijual. Oh, putar Tapi tangan. dating di dieu tuh. Hampura Bah. Manen pedegong teh hingga kolot. Geus disiapkeun ku anak kurang, ku si Siti. Kang Gear, Neng Siti. iya kan Akang. Ieu naon maksud? Tong kan bade minum. Itu Abah, tapi yang gitu. Tuh temenan. Ini gitu, ini. Bah, Jadi galak. begitu tuh Bah. Cici tong ngomong. Siti. Hes. Tong ngomong tong. Sia ka dieu deui aya maksud naon? Hang gawe deui. Bah, udah galak-galak teh di sekolah bisa stroke. Ayo Tergantung sekolahnya sehat ke awak mah. Bah, aya perlu ke Abah ngobrolkeun penting pisan Bah. Terus obrol kena naon tah? Di almarhum Abah Ngear. Almarhum
Bah. Terus? Eta kudu disampaikan ke Abah cenah gitu. Oh, terus? Nah bener, Abah teh baheula Abah almarhum ngear neuneun saham di Abah. Makanya, geus jangan mah. Diuk ka dia. Diuk lah apa dia? Diuk lah. Diuk lah. Ngomong apa serius sih nya? Abah. Terus anu mah kieu jang. Tong lo bawa kang ngomongnya. Urusan lawe sawaban itu anu keur barena sedeng. Siapa? Isukannya. Kayak masalah eta ku Abah di deui nya teh bener jeung tadi almarhum teh nya. Siapa? Tapi eta mah ada amanat, Bah. Amanah. Tawadul kan? Tuh, Bah. Bah. Bener, Bah. Enak ka sawah ya, Bahnya? Isukan besoknya. Aya nama istirahat lah. Bisa mani-mani lah, da itu asa bararau kieu. Baunya, Bah. Heeh. Geus we nama. Ginum lah ya. Ya. Nuhun, Bahnya. Kedengnya. Apa istirahat we nama. Bah. Adi, Bah. Tuh aya di kamar, masuk. Kamar di mana? Aduh, jam sakit cari penumpang di sini. Mas, saya mau ke rumahnya Pak Haji Doi, bisa antar nggak? Bisa, tapi jalannya agak susah teh. Oh, Iya, gitu ya, jadi- nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Iya. Tapi tarifnya berapa ya? Berapa ya? Biasanya 50. Oh, nggak jadi masalah deh. 50 nggak apa-apa, 25 aja sama nomor WA-nya deh. Nggak ada nomor WA-nya. Yaudah Ya ya. udah. Ya. Berangkat. Tuh, buka ikunyon. Siapa kunaon gerah? Saya mana kerah? Dari Pak Haji Doi. Lompatan gitu aja gue ketubruk buka panat teh geus teh. Bukanya di mana kok? Lompatan Itu lahir. Baik naon? Ayolah ke ditu lah. Oh tuh lo yuk. Tuyun atuh aya. Kudu dituyun. Tajong lah naik. Ini teh. Harurung kunaon gerah? Riang. Riang. Modek teh bio siun. Coba saha? Haji Doi anjing. Gugus sing ngarga carekan Pak Haji Doi mah. Kira. Aduh Neng, maaf nih nyampe sini aja ya. Oh iya, nggak apa-apa Mas. Iya, soalnya jalannya rusak. Oh iya, nggak apa-apa. Jalannya belok-belok. Nanti nanya orang aja ya, Neng. Ini Mas ongkosnya ya. Aduh, Neng gak ada Ya kembaliannya nggak apa-apa buat lagi. Mas aja ya. Ih, makasih banyak. Ya. Aduh, rezeki nih. Udah cantik, baik lagi. Lumayan. Permisi Mas. Mas, saya mau tanya rumahnya Pak Haji Doi di mana ya? Mas, bisa anterin ke rumah Pak Haji Doi nggak? Oh, Nang bisa. Emang kamu ada perlu apa? Ada sesuatu pokoknya. Ayo. Nggak apa-apa duluan. Ya udah. Gameng tuh goblok sih. Aing gunakan seutik para bisi atuh ya lah. Aing mah. Alhamdulillah. Gameng atuh. Jadi kieu wah.
Tadi ngajak dog naon teh sia-sia mah. Bae dibere nyaku geus semua raja dog goblok. Cungur matanya ratu atuh ga sepetak itu. Ngada ngasih padang wae rep goblok aing rugi lah, rugi banar. Naon? Abah, Mudah-mudahan apa pusing alhamdulillah. anu joki we Bere-bere lian ieu sih kan doma. Mohon ya tak gitu bah. Marah raja yang nasi padang ya tengah lah kebelat nasi na pekor ya da kantor Tekor ya, aduh. Wah Wah ya, nah we tekor usum kieu mah eureun. ya gitu keuangan teh gerek nuju ieu lah mun cek ieu mah tergenting Ju ipis urangnya aduh. saya aya we nama Jokuat merentan temu papi da anggal teh Ya ulah tuh lah juput bae wi aya mah. ya tak gitu kan tah bingung mbak balik kemana tuh Iya bade ieu biasa ieu bade tugas Mang eta tah mang jajang bade mirarian bibit nya teh teh aduh. pokoknya teman enggak Marah-marah atuh jang ah. Oh, nya. Mangga aya. Aduh. Mangga jang. Punten ya teh. Antarkeun dugi ka dewe nya abdi mah nya. Oh, ini emang rumahnya? Oh ini nya. Rumahnya. Iya, iya, iya. Makasih ya. Menitnya. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji. Oh. Mangga silakan. Hari kamu teh kemana aja Neng? Alhamdulillah saya sibuk Pak Haji. Sekarang saya bisnisnya di Singapura Madinah. Singapura Madinah. Anu bener gitu Neng. Itu loh Pak Haji yang Singapura Madinah itu ke dapur ke rumah. Masa nggak tahu Pak Haji? Oh, Singapura Madinah. Baru tahu saya ada Singapura Madinah ke dapur ke rumah. Bisa aja maneh teh Neng. Hari kamu kesini ada keperluan apa? Gini loh Pak Haji, tadinya saya mau lihat perkebunan Pak Haji. Berhubung sudah sore, saya harus pulang dulu. Oh gitu. Mau engke-engkean wae initna. Soalnya kan can diberi cai-cai acan ku saya teh. Gak usah Pak Haji, saya mau buru-buru aja. Lagian mau hujan nih. Oh ya udah Neng. Ya. Tapi kesini lagi ya, Iya, jangan sampai enggak. saya kesini lagi. Bentar Oh, lagi besok saya kan, sini. bentar lagi saya panen Neng. Oh iya iya Di iya. sini aja lihat ya. Terima kasih ya. Hati-hati di jalan Neng. Iya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Niam, waktu nak ke kebun mana? Tong selewe. Guru. Edan di sawah Haji Doi di kalega kieu paingan Pak Beunghar di Pasir Reungit. Aduh, kumaha gaweanana ieu mah ngear jigana ieu. Neng terus masak mau lira sugan we. Kalian teh suka kan Neng masakeun pancem kesukaan kalian. Abah, Neng bade nganteran ke kamu ya? Oh, kayak, Jung, kumaneng we nama, nya, hati we di jalan, besi laparan lah itu sini artinya, gitu jadi budak jelma itu. Ayo bro, ada we di jalan nanya, Mangkat lah. nya bang, Abah teh sadar. Ampun, Ieu Haji doyot-doyot teuing nya. Sawah sakitu logana digawean kurang sorangan. Ah, segitu we kebo. Hah, ngear pokona.
Haji doyot. Nyer. Gawe segitu legana ieu mah kunan 200 urang mereka karak. Ku sorangan mah atuh tak gempor curungan ieu mah do ye. Nyer. Hujan gawe naga incan. Anjing, dewa EPK, naik jempleng. Aduh, Siti, aduh, tak mulus, suku teh, aduh, kaprak-kaprakan di sawah, aduh. Nyer teh ka mana nya? Paling mana gitu. Padahal mah ieu teh tos sia. Atuh da Abah sih gaduh sawah teh seueur-seueur teuing. Padahal mah ieu teh tos disadiakeun teri, lalapan, sambel. Balik mana atunya? Oh, Akang. Kang. Kang Yes. Siti. Ya Allah. Kersaan. Wah, ingat Siti, ulah dianteran si Ngear mah kayakna, woi. Ulah dianteran, aduh, ingat teredo, Siti. Ya ketahan itu lah. Siti. Ayo cinta, Siti, kamu cinta. Aduh, ampun, mana mah. Penak rawa si Ngear dianteran mah, aduh. Ayo ingat, aduh Siti. Ini pakai Akang. Alhamdulillah. Kalasan. Kerniar. Neng, sarang naon ieu teh? Aya deui. Alhamdulillah, jalanin. Ini goreng oncom teh, Neng. Endok, Aduh, alhamdulillah. kan harus bakal. Ya, nih ngerti wae cenah goreng. Calon idaman, Neng, aya saha Neng gogorowan? Duka, aya sarana tapi teh aya jalmina. Ah, eta mah jigeuna. Ini kalau di situ sorean ogorowan. WhatsApp. Kemana dia nanti baru nanti? Woi, kamarana, eh? Di kamarana, eh? Allah, aduh, aduh, muka saung deh. Aduh, ayo. Woi haram, woi. Woi haram. Woi haram, woi. Neng, oh dia we nya di saung mah tapi teuing. Oh nya. Dia ada batu jeung ada raoseun ya. Aya nih kan. Neng, adek. Calik bager. Panas. Neng, Gara-gara di mam. nya yang di imam Neng. Tapi nama bikin we lah. Dia simpen heula. Haram, Ger, woi. Neng, sarar sama Akang teh di pertama dugi ka Abah teh saras nama aya rasa kan Neng.
kumaha neng ta? Kalau gas nama neng ge sami. Sami. Neng. Ari Kang Jajat kumaha eta? Oh berarti neng teu ieu meureun teu cinta ka Kang Jajat mah nya. Neng makan suka Neng, iya. Asa tos siang. Uya yuk neng. Ayo. Kade neng. Ini neng. Gak bisa. Aduh neng. Ah, kenapa neng? Udah murah malah. Ulah neng. Ada neng. Tuh. Tega Siti. Di panon aing. Siti. Jakeun dia ku aing ngar, sia ke bapak aing. Sia mah teh nyawa bapak aing, sa. Dadeng bapak aing. Tadi doi, menantu datang. Hari apa gitu gitu se. Ah, kenai bukan berunggah ya kamu lah. Awas. Tapi dipikir-pikir budak teh karunya lamun dijagaan we jeung siniar nabogoheun meureun budak. Lah ayeuna mah kumaha maranehanana we abah mah kur bisa ngadoakeun. Jajat mah kembali lah. Singajeng batur we. Astagfirullah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel PSR TV. Mantap guys. Kali ini saya akan berpesan kepada anda yang sudah menonton. Kami mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton channel ini dan support channel ini. Dan jangan lupa like, comment, and Dan subscribe. cricket. Dukung Oke? terus channel orang Sunda. Orang Cidauten. Sunda is my life. Pisan lah pokoknya mah kembali garing oke nger pokoknya mah ya. Oke, jangan lupa juga tonton Water Angler, Zona Hiking, Sip. String of Stone. Sip. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Dadah. Oke guys. Terima kasih.